Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya jaga sepilulungan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Setelah kita melihat video yang kemarin di Petilasan Cisakti, mungkin kami sekarang akan menelusuri ke sebuah makom Eyang Sembah Dalem Wirasuta. Untuk itu saksikan terus video kami dan jangan lupa dukungan dan doanya dengan cara subscribe, like, dan komen untuk mendukung perkembangan channel kami selanjutnya. Baiklah, Baraya, kita langsung saja menuju ke makom tersebut. Baiklah Baraya, setelah tadi kita melakukan perjalanan dari bawah, kami sekarang berada di depan gerbang makom yang akan dituju. Mungkin sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi, kami akan melakukan tawasul terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah. Amin. Baiklah Baraya, mungkin saya sekarang akan ke tersebut ya, makom tersebut. akan melakukan tawasul. Ikuti terus channel kami. Alhamdulillah kami telah selesai melakukan tawasul untuk menggali lebih dalam lagi tentang keberadaan makom Eyang Sembah Dalem Wirasuta. Kita akan melakukan pertanyaan kepada atas Sumber kita bisa disebut juga juru kunci karena beliau juga yang memegang kunci tempat ini. Assalamualaikum. Salam. Sahar dia apa? Bating. Oh, bating. Pangetan dia bah yang seberapa tarosannya kami. Pangetan ieu teh mas bah di teh aya makom yang
Oh, ras iya bukan saya. Mau tebak ya penginten abdi bade menawi yang itu yang jadi Oh, abdi penginten mayong terang langkung ya abdi bade ngelakukan mediumisasi dari biasa di mediator di abdi. oh. Sedina gitu. Mohon mga wae itu saya na pengen gitu. Memang kagak kesayan gitu. Kagak nanaon. Baiklah, Baraya, setelah tadi kami melakukan perbincangan dengan Pak Ating, seorang narasumber, mungkin juga bilang juga juru kunci, karena Pak ini yang memegang kunci makom ini. Mungkin untuk menguak lebih jauh lagi, kami akan melakukan mediumisasi dengan mediator kami yang sudah tidak asing lagi, dengan Kang Arif mungkin. Coba Kang Arif sama Kang Dang, biasa sama Kang Dang, sesepuh dari tim kami, Kang Dang sama Kang Arif. Baiklah Baraya, mungkin sebelum kita lanjutkan mediumisasi, mungkin biasa ada beberapa pertanyaan untuk mediator kami. Kang Arif, Ya. kerja sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap kan? Insya Allah. Ya, di sini Arif ya orangnya mungkin sudah sangat terasa. Iya, memang benar. Sudah sangat terasa kuat sekali Iya. dari dia. Bila Baraya, untuk menguak lebih jauh lagi tentang makom Eyang Sembah Dalam Wirasuta, langsung saja kita melakukan mediumisasi di sama sepuh kita dari tim Jaga Sebilulungan. Mana Kang Dan? Siap. Insya Allah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dan ya sareng Eyang sareng Kade titik. Ulah karosong pikiran marane. insyaallah Ustaz. Ngaran kuring aranjen tos terang. Sadayana oke. Ngan omat di mana ninca ka dieu deui boh saha wae bersihan heula diri dina najis aya dina diri nyaeta ku wudu. Itu yang suka di sana kan lengkap ya silaturahim panjina pangitan paduana daripada dua kontra
orang karuhun urang. Itu sakteran abdi makom yang ubah dalam rasukan teh aya di sababaraha tempat pagitan tah kumaha yang anu saresna punten bisa. Tempat kuring musanyana lain di dia. Tempat kuring musanyana moal aya nyahon. Sabab tempat kuring cirina sarua jeung batur balaraya. Ngan moal aya nyahon. Ieu ukur tempat kuring baheula bersumurah diri ka Gusti Anu Maha Suci. Disebutkan ku anjeun pieu Tanjung Kamuning eta adik kuring. Hoyong uninga saha eta kayang teh Di Tanjung Kamuning pun dengan adik. Adik kuring ngabogaan ngaran tilu. Hiji Wirasuta, dua Wira Atmaja, tilu Wira Dakusuma. Kumaha maraneh we rek nyebut naon oge anu di Tanjung Kamuning mah. Aya deui adik kuring anu di Limbangan. Nyaeta Aji Sastra Nagara. Mungkin jauh dia teh isirna dan di sadanawan jalma-jalma ayeuna geus kaluar tina aturan akidah. Datang ka ieu tempat menta segala rupa. Aya nu menta barang jang pakaian manehanana. Aya nu menta hayang beunghar. Aya oge nu menta hayang payu dina usahana. Ari kuring teh naon? Kuring bisa mere naon kamar aneh. Kuring sarua makhluk, sarua manus. Menta maka Gusti. Sok salah didinya jalma ayeuna mah. Init-initan teh. Sok saha wae oge datang ka dieu. Niatkeun hayang papanggih jeung karuhun, silaturahim ka karuhun. Doakeun ku maraneh kuring teh. Menta maka Gusti lain ka kuring. Anu di luhur Gunung Sarua eta adik kuring kene. Mas Ratu Intan abdi kamari kantos ka kapilasan sakti Kuring nyaho nuhun pangitan eta masih sarua karehan dulur kuring kabeh oge. Si kene
makanya pangitan yang Ya, ngabejaan kamar aneh kabeh. Hirup di zaman ayeuna omat ulah jauh ti ulama, ulah jauh ti nu ngaranna ulama kate. Kuring baheula di dieu sok ngajarkeun barudak leutik ngaji. Dina saung butut anu make seuneu make lama. Narurut we barudak teh kabeh teh. Hayang bisa nu ngaranna ngaji. Oman. Ye, alam dunia teh geus berat ayeuna teh. Geus berat, berat ku naon ku kalakuan manusia ayeuna. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel kami selanjutnya.